Raksa Art Production. Maring pangkunan maret maring pangkunan kaget nirayahan ningali kaget nirayahan Raksa Art Production. maret maring pangkunan kaget nira ya ningali kaget dinirayahan ningali sang narapati diniraya kewuhan siwala salina busana kagetan papadana Prabu Jakapitana ogenya kitu di Raden Bangpang Slapama barengan ningali yen Prabu Jakapitana parantos teu daya teu upaya lajeng we kersana denirangan dika Bangpang Slapama ubah Gusti mangaya jisim abdi yang pun Aswatama tuban Aswatama leres teka pinodama Gusti rek naon ka dieu sia rek naon sia sia punung dumeh aing mangunangkeun Prabu saya ayeuna maneh datang ka dieu dina kaayaan aing geus teu walakaya kadongdora datang ka dieu ge sia tuban aduh tubat Gusti sadaya-daya abdi Gusti ngedasi kuning hak samina ngada jemar hampurana mugi anu atos-atos mah ulah bade diemut-emut deui Gusti ayeuna mah naon anu bade diparentahkeun ka abdi Gusti bujeng-bujeng marganing lara sanaos kedah nyorang pati abdi Gusti hamobaha kana pangersah kaulanun Gusti bah Dedengnya teh minta perintah ti kami, ha? Leres kaulanu. Dasar anak panita linglung sia. Dina saat kaayaan aing geus teu walakaya kieu. Malah syariatna keur sakarat, maneh ngadago-dago perintah ti aing. Kami geus teu hayang merentahkeun naon-naon deui ka sia suatam. Ceuk aing ge kadongdora maneh datang ge. Lamun nya maneh ngaku bawahan anu satia prajurit anu sajati harita maneh moal nepi katinggalkeun pakalangan ubat kadongdora maneh datang ge suatama aduh aus aing hayang nginum tobat kalarosan ieu Gusti ieu cai Gusti abdi Gusti ngabantuan cai mangga ieu Gusti mana ieu manawi mangga aduh ieu suku karasa deui aduh tobat tulungan ieu suku perih karasana tobat cing atuh paman perkerpaku mah ieu pipetaeunana cing Raden cing geuning ieu teh maneru muki ya Gusti aduh salira panjenengan estuning nampi hiji cocobaning dewa ieu sampean salira panjenengan dugikeun ka ancur muki na kakara kadoleh ku sia pan sidik ti tadi ge kieu deuleu no atuh sampean mah ari sugan ti amat kita tadi olohok teh nalingakeun kana kaayaanana wah mata kuring mah muarek tuduh tanya bisi salah. Aduh Aswatama timbalan. Tah nepikeun ka kieu perjuangan kami. Mertahan ke nagara teh. Sajengkal tanah ge najis, haram dijamah ku pihak panaw. Tapi ayeuna
Nagara Astina anu ku kami dipi berat katut eusina anu pinuh rupa-rupa kamewahan jeung kasenangan dunya teh jigana baris pindah tangan ka pihak Panawa. 1000 aing teu suka, salaksa aing teu pasrah, tapi aing teu bisa mempertahankeun deui. Sanajan kitu kahayang aing samemeh ieu nagara ragrag ka pihak Panawa, aing teh hayang bisa males pati heula. Tapi kumaha carana jeung sugan maneh bisa ngalaksanakeun swatama? Bengah Amrwata Suta. Bengah Amrwata Suta bingane kagiri. Bingane kagiri. Bingah Amrwata Suta bingana kagiri-giri. Iya kagiri. Amit danget kesaning Narpati, amit danget kesaning Sang Narpati. Ini yang mengaduk. Raden Bang Swatama bingah tanpa padana. Barang amit danget yen parentah ti Prabu Jakapitana memang eta anu di anti-anti. Lajeng we kersana den ngandika, "Tubat Gusti." Ujang-ujang hingga disuhunkeun sanajan dihenteuna abdi Gusti parantos nekatkeun diri. Yen hoyong tiasa mang maleskeun kana kanjeri dampal paduka dalam. Abdi Gusti bade sakedah pola dina saat-saat anu sakieu prihatina. Mati-mati kedah ancur hulu remuk badan oge hayang bisa nyacar bolang heula pihak Panawa kitu kaulanun. Kubat swatama timbalan. Lamun teu mah eta omongan maneh teh kaluar tina hate sanubari maneh. Pasti kami ninggalkeun ieu dunya teh baris geunah lugina. Sarta aing baris ngahampura kana sagala rupa kasalahan maneh swatama. Tobat Gusti. Jisim abdi sumpah di payunan dampal paduka dalem yen niat jisim abdi ieu teu tiasa ditarik deui. Margi jisim abdi genyeri rehoyong males pati kasih dresta jumenna anu parantos nugel janggana Kangjeng Rama Residruna. Kok kituna jisim abdi parantos bulet patekadan tulis bumi cakratana. Yen kula warga Panawa baris dicacar bolang ku jisim abdi. Nah ayeuna mah rampung dawuh tutas pangandika. Abdi Gusti baris ngajalankeun ieu kawajiban. Syukur bagja kumanyangan swatama bradian nu pangestu. Mangga kersana Raden Bang Swatama kairing Resi Kerta kalain Raden Kertawarma lajeng miang kersana bakal matemi para Pandawa. Pamit Abdi Gusti Swatama. Abdi Gusti pamit pungker pakaulanu. Yang pangestu. Buka
kuring kumakuring Ari tahu penasaran tanjana maku kuring penasaran ka anjeunna kuring ayeuna maku kuring rek dibawa wajana sapanjang urang kumaha ulah kenat nya ikhtiar ilmu tungtut dunya siar nu awon mah perlu singkiran ngepat simon mata batur kalakuan main dan uta jujur Yang mangiin Mang Nyai ulah sadayana Mang Takrim ayah aya ke urang selang heulanya cu urang selang heula ku lalaguan anu badis di sangakeun atawa nepi dikawihkeun ku juru kawih Nyi Mimi Mariami sareng Neng Aan Darwati utamina mah kanggo kanu ngagaraleuh rekaman kaset layang golek ieu nya cing ngawitan urang sangakeun lagu anu mungaran laguna teh Pelayan Ayu nah, anu baris di hariringkeun ku juru kawih Aan Darwati nyangakeun ka sakumna para kaum dangu anu ngadangukeun ieu kaset wayang golek. Nyi Ici pelayan ayah nu genit pinter ngarayu gawena nyampi tatamu baru kaget apa Nyi Ici nu herang meja awakna manis aduhan tewelih jadi inceran lalaki nu hiang berat Raksaat Production. kabeting kita wong tamu lain kudu meh mamayu tapi nu hayang merayu gelis pelayan ayu rupa-rupa tingkah katamu ajak si pelayan ayu supaya daek ngagugu diajak ngalajeng nafsu tapi si pelayan ayu si horeng teguh jeung bengku nggak mau gitu-gituan kenapa ya lain wanita murah si pelayan ayu jujur tangan rajur nafsu
Kasangatkeun ku juru kawih Aan Darwati. Di mana teh emang ini teh? Di Cideres. Cideres. Tah, Kadipaten. Ayeuna atuh urang tema ku lagu kaedanan anu baris dikawihkeun ku juru kawih anu parantos teu asing deui. Nyaeta Ibu Mimi Maryami nyangakeun. Pantes ku panyipta teh mau wujud tanpa sorang yang amprok jeung buktina lebat panggih dirimna iraha atuh iraha Sanajan lawas tahunan wali diantosan sugan tembus raraosan sarang jadi panutan na bapa sok karyaneun ngan saukur saulineun udara tina perjalanan
sajian bukti nyata ngejauhan Bangus lampahipun Aswatama kaingker pakalian Kertawarma. Raksa Kang Pramalas Production. pati marang pihak Pandawa. Kandeg setengah wana. Lajeng kersana ngemut. Kumaha carana ngalaksanakeun mulangkeun kapeuih ati ka pihak Pandawa. Lajeng ayeun Raden Aswatama eureun nyang saya dina hanapeun tangkal matirja. Bajroning wana marga satwa samya pada muni tumiba jroning wana marga satwa samya pada muni sekar puspa pada gumabiar mancur ing telaga warnena mangga kersana Raden Aswatama ugi kairing resi kerpa kalian Raden Kertawarma dina saat nengah-nengah ning ngemutan kumaha carana malas pati ka pihak Panawa lajeng resi kerpa ngandika Swatama Raden imbalan ke paman terek nanya nah geus bulet pati kadan sampean pikeun ngalaksanakeun merajak pati ka pihak Panawa paman niat kaula geus teu bisa dirubah deui pikeun ngalaksanakeun ieu. Kitu Kangjeng Paman. Tapi keheulan. Nah mending mana nulikeun patekadan anu mangrupa kaonaran jeung nyerahkeun diri dina harti ngarah salamet diri urang. Paman kerpa paman. Serah diri atau jadi patalukan pihak musuh teu pino. Jadu pikeun kaula tibatan taluk kajenting ajur jadi lebu kitu kaula tapi cicing sampean moal nyaho kana hati kaula keke heulanan emut kupingkeun ku sampean teh aya naon di luhur aya naon keke tingali itu awaskeun di luhur tanggal ayam manuk recet Aswatama nyidik-nyidik aya anak manuk di luhur tangkal sawareh mayetah manuk-manuk teh keur harees nu sawareh deui manyarari keur kitu jol manuk kokok bulukna bongohan sarta ieu manuk anu keur harees teh dipacokan hiji-hiji nepikeun ka binasa teh anu ngari eta pola manuk kokok beluk teh sasat jadi pituduh pikeun ngerah pati ka pihak Panawa cara kokok belukna binasa anak manuk Wingah Amrwata Suta. Oi, naon ieu teh? Wingah Amrwata Suta wingane ka giri-giri. Wingane ka giri. Bingah Amrwata Suta bingah nika giri-giri. Iya ka giri-giri lawan. Bingah ne tanpa padane. Bingah tanpa padane. Ikalawan lagi adine ngalaga. Aswatama bingah tanpa padana yen petana kokok beluk mayan anak manuk teh bakal ditiru pikeun matene keluarga Panawa. Kitu dina pikiranana. Lajeng we kersana ngandika. Ai. Kunaon ieu teh Swatama? Aduh. Paman bersih kerpa. Katingali ku sampean. Naon? Tingali itu. Petana kokok beluk anu ngadodoho sarta mayan anak manuk tadi. Tepin Ai kitu? Tah, cara eta anu ku kaula baris dijalankeun.
pikeun nyacar bolang Pandawati paman. Ukituna sampean kedah ngabantu nya kitu deui Kertawarma. Ke swatama ke. Lain paman teh yang milu campur kana urusan ieu. Tapi katimang teu merenah dina tempatna. Dina saat ieu kudu nyieun Rajapati ku jalan curang licik bari jeung demit. Ayeuna mah perang lagi geus rengsek. Jadi teu kaci nyieun cara anu teu merenah kitu swatama. Nya bener. Teu kaci swatama ari mayan ku jalan licik cirimit. Lain dina waktuna perang mah. Mun harita mah perang keneh. Masih rek mayan ku jalan kumaha bae oge teu halangan naon-naon. Ku kituna terus terang bae kaula mah teu satuju swatama. Lamun kitu sampean teu bela Kakang Jeung Rama anu geus mati ku Sidrata Jumenang. Ke swatama ke. Lain kaula teu bela swatama. Matina Kakang Residruna maestu nyumponan kawajiban salaku prajurit nagara. Tur matina teh dina mangsana perang. Tapi ayeuna lain waktuna urang ngajalan ke licik cirimit bari jeung demit. Lain. Teu kaula terek permiluan kana soal ieu. Kaula ge marek milu campur kana urusan sampean swatama. Resikeun Pak. Kondang apa? Kertawarma, undang apa? Swatama. Ulah maksa ku jalan ngabentak-bentak itu. Sing kaharti ku sampean. Kaula mah moal bisa dipaksa ku jalan dibentak-bentak. Kitu cara sampean. Cendekna kajian ajur tutumpuran tibatan kaula kudu naik nganter ka hayang sampean anu papalimpang jeung kerta kade kaula. Ngarti? Swatama. Gunana sampean maksa ge. Sabab kaula yakin yen lampah anu rek ditempuh ku sampean teh lampah anu bakal leuwih nyacarkeun atawa nyasarkeun kana lampah jeung tujuan kaula. Ayeuna mah ceuk pikiran kaula leuwih hade urang tumarima bae kana kadar anu geus dipastikeun ku dewa. Geus kaciri kabukti swatama. Kurawa teh geus kalah paperanganan. Da sanajan urang adu songkol ti poporose hayang males oge ka pihak musuh. Da persasat geus eleh. Ai geus eleh mah nya eleh we putna. Leuwih hade ayeuna mah neangan kasalametan sarta tumarima kana kanyataan swatama. Bang aja. Sugantia mah sampean teh kolot anu boga rasa rumasa. Si mana horeng kolot ukurupana. Kolot teu boga rasa rumasa keur hirup. Bapak kaula ku sampean dihormat-hormat, diugung-ugung supaya sampean bisa milu jadi manganeuh atawa nurut hirup kana keagungan bapak kaula. Tapi ayeuna geus karuhan taya di kieuna. Eueuh pisan sampean belana. Mana bebelana sampean? Lakadalah swatama. Ulah janji bae sampean ngomong teh. Teu masa kaula hirup mangamanganeuh ka Kakang Resi. Teu masa. Swatama. Nah ngomong teh lawara teuing. Abong bibir teh diwong kuletah teu tulangan. Sangeunahna we ngomong teh. Dasar salah Kakang Residorna. Loba ngogona tibata ngadidikna. Jadi we matanghul kieu. Montong loba omong sampean. Tinggal pilih ayeuna. Rek bela ka raja jeung Kakang Jeung Rama. Hayu milu jeung kaula.